Woi, tong ngilap subscribe woi. Amat woi, subscribe jeung komen like euy. Tong ngilap euy. Aing Gusti yang usum corona segala jadi atuh naon ieu teh kudu make masker nih diwajibkeun. Ai apa samping minyak kuning. Ini hasil ya TikTok. Ah, minum nih. Hidup. Bangsa teh. Akan corona teh. Astagfirullahaladzim. Tuh udah siang loh, buka masker ku iya atuh. Ngadamel masker. Oh, tuh bisa, tuh bisa. Ya Allah, menikah kata teuing. Udah corona atuh. Iku sarung. Lumayan. Ya ada juga bangsat. Atuh, malah Ya teh. pengen kopi atuh. Atuh. Ya Allah. Genah pemerintah di lockdown ke lumayan duit aya lah ngalir. Tujuh naon kan? Oh neng dia di akuarium laukan can meuli. Kamana atuh laukna Euy, pangalakeun itu di ditu loba itu ya. tuh pengalakeun. Di mana? Euy, Nah, teu damel atuh. kan lockdown itu lockdown apa lockdown tuh? Oh, atuh enakan kitu mah nya tiasa kumpul di sareng keluarga. Heeh, sa kamar deui bareng. Kamar naon? Walah, dan corona korobet kan carana ngaputnya. Ayo ah. Sakola parebuk di Bereman kok arus kieu dewek. Sakola mun teu salah masuk nanti tanggal 18.55 ting 5 hiji. Aduh, eta si Ujang naonan. Ieu mah ting aing mah ujang kasih mah sae. Rambut beureuh, beungeut hideung. Eta teh Ujang. Itu makan mongkong ke lockdown sekolah pare nyantos Bereman. Mongkong gaduh acis 50.000 kamari ti si bapak. Dipake main kitu. Itu dipake jajan. Terus eta teh saha? Oh iya nanggukeun ti babaturan tadi babaturan ge sadayana kabeh marakeun kieu mah. Jadi geng si kuning mah ieu teh kabeh ka kieu. Dua ieu eta beungeut teu mangrupa. Mah tingali kot kasep kieu jiga Roy Kiyoshi atuh. Rey Kiyoshi mah ya. Bodas nya bule. Kan ieu ge mah ieu komeng, ieu bodas, ieu bule. Ai eta handapna. Atuh bae handap nama mah tong disebutkeun atuh meuni kitu ka abi teh mah. Tahan tehnya. Ni galak ka budak teh mah. Tinggalak mamatahan. Nya atuh mah. Yo. Aduh, ya lockdown ngabikeun ka mana mah. Ke rumah usaha pas-pasan ditambah kieu ekonomi di alah. Keun bae atuh da mesti kumaha deui. Ya, keun bae ngomong babari. Pemerintah lockdown siap lockdown. Di luhur mah geunah lockdown teh aya kabeh. Oh, kuring. Ya
bias-bias ke oh seminggu gitu pemrolah seminggu sakwe oke resiko dapur oke Udah guys rumah kieu baru kumaha deui kemarin dar dibere sembako berolah seminggu ge bea cakan lockdown geus sabaraha bisa bulan leuwih jadi atuh aduh cukup kuna doa ada kudu balik di ikhtiaran tetap udah bantuin naon atuh caranya apa ya yang gawe udah lockdown diam lockdown itu dapur ayo siap nah saya gawe lagi gimana di lockdown ada apa namun udah gitu tuh tinggal umur kayaknya buat ini kan main lah udah baik lockdown baik itu kan lockdown itu corona teh ya sudah mau kawan Jepang apa ya itu itu gimana tuh gawe nyawa HP nama gitu teh wah mending lagi hasil kawin aku dong lockdown atuh atau nyawa HP gawe gawe naon